Bos, lagi teh karek 10 orang. Tinggal si AA anu teu mayar-mayar teh. Oh gitunya. Emangna si AA mah kena hutang teh pelit. Bos nu can mayar teh si AA, si Arfan, si Uji. Engke urang tagih deui. Ayeuna mah bos cara rangkel yang dipencetan heula. Rupa-rupa bos deh, segala yang dipencetkan. Ngaranna ge bos. Hayu buru pencetan. Rupa-rupa. Terus can bos, Heula tuh, geunaheun keneh. ayeuna AA kudu kumaha? Kamu nanya, serius ya teh? Arek serius AA ini mah. Nah gitu tandanya Udin yang baik. Din, yuk kita berangkat. Ih bos, itu si Udin jeung Ana liwat.